Nah, ini masih Dah. mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang ojek ngonten deui. Tapi ayeuna mah ngontena karena masalah pijat dan urut. Kaleresan sok seueur anu teu damang teh nyaeta ayeuna mah seseueurna teh tina Lampung. Da ieu mah mung saran saalit sababaraha hiji pangalaman anu kantos ku abdi di raoskeun sareng kantos diraoskeun ku sababaraha hiji pasien nyaeta nyaku dipijit teh gitu. Aya sabaraha hiji titik meureunnan anu tiasa dianggo ku pamiarsa sadaya tina YouTube, tina Facebook atanapi tina TikTok abdi. Ku abdi bakal dipraktekkeun ayeuna mudah-mudahan janten amalan kasayan kanggo dirina masing-masing mangga ieu tiasa dipraktekkeun ku nyalira di bumi. Ieu mah mung saalit. Nu salah sahijina aya dina titik panangan. Nyaeta titikna aya di punten. Dina panangan teh aya di palih dieu. Biasana upami dina patuangan teh sok rada murilit gitu atanapina seueul kana angen-angen atanapi nyeri palih dieu. Dina patuangan palih dieu sok asa rada peurih kitu nya. Di dieu sok asa rada nyelek saalit. Antawisna tiasa dileles wae di palih dieu. Palih dieu tuh kan ya aya garis ieu tuh, aya garis ieu tuh dina panangan teh nya punten. Tuh aya garis ieu aya di palih dieu titikna. Di palih dieu teh diteken wae. Dugikeun ka dina pas garis ieu tah. Antawis garis ieu tuh garis 2 panangan ieu. Antawis dina hanapeun tulang jari telunjuk. Jari telunjuk Dah. ieu aya tulang. Dina jari tulang ieu aya nya aya tulang. Hanapeun tulang ieu pas titik ieu dipencetkeun wae kieu. Bade 3 kali mangga teu sawios dugikeun ka rada raoseun saalit-saalit teu sapertos kieu buktosna. Di palih dieu nu salah sahijina ieu teh salami 5 menit insyaallah rada sakinten kana patuangan teh. Mudah-mudahan bermanfaat. Aya keneh seueur titik-titik kange kana lambung nu dina panangan. Insyaallah di next video ku abdi bade disebarkeun. Mudah-mudahan sing manfaat. Hatur nuhun pamiarsa sadayana mugia sing janten kasayan, sing sararehat, sing panjang yuswa, berkah milik berkah rezekina. Hatur nuhun. Assalamualaikum